warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng patepangge sareng sim kuring Nisa dina acara Warta Sunda ieu. Dinten ieu sim kuring bade ngadugikeun ngeunaan kulineran modern kanggo wargi-wargi sadayana anu sok ngaguga selera mun ninggal rupina anu unik teh. Bandung, tepatna Kecamatan Raja Ekek, daerah Abdi Negara, kaping 8 November 2025. Dunia kulineran di Ranca Ekek terus ngembang kalayan ayana inovasi-inovasi anyar, kamekaran modern beki karasa ngahudangkeun minat warga lokal. Rupa-rupa kadaharan jeung inuman modern dijajankeun di dieu. Ti mimiti minuman kekinian, kue lucu, nepikeun ka kadaharan tradisional oge masih araya. Salah sahiji contohna nyaeta aya warung anu ngajual seblak kalayan rupa-rupa topping anu teu biasa. Atanapi aya oge warung nu sok ngajual kadahareun atanapi minumanna nganggo metode anu unik jeung inovatif kanggo narik minat warga. Sanajan kitu, kamekaran kuliner modern oge mawa sababaraha tantangan. Salah sahijina nyaeta persaingan nu beuki ketat antara para pedagang. Ku kituna para pedagang dituntut pikeun terus nyaun inovasi jeung ngarunjatkeun kualitas produkna. Janten naon anu diantos, hayu urang sadayana katepatna di Abdi Negara kabuktikeun ku nyalira kumaha tempat ieu tiasa ngarobah pemahaman urang sadayana pikeun kadaharan modern atanapi kulineran modern. Entong sono kasempatan pikeun ngalaman pangalaman kuliner teu tiasa hilap. Halo sadayana, sampurasun. Abdi di dieu bade ngunjungan kulineran di daerah Komplek Abdi Negara. Hayu baredak. Ujung Sumping di Kota Bandung, permata kuliner Jawa Barat. Dina waktu ieu, sim kuring bade ngawanahkeun salah sahiji katuangan anu nuju ka sohor nyaeta ayam decelup. Ayam decelup teh sanes sakadar ayam goreng biasa. Ieu mangurupi ayam anu dicelupkeun kana saos istimewa. Kalayan cinta rasa anu ngirut kana letah. Saosna ngahijikeun rasa amis, lada, sareng gurih, ngajantenkeun unggal gigita ngandung sensasi anu unik. Iya. Assalamualaikum Kang. Wilujeng siang. Hatur nuhun kana waktosna kanggo wawancara ieu. Kumaha damang dinten ieu? Alhamdulillah damang teh. Di iraha Kang mimitian usaha ayam decelup ieu? Di tahun kemarin teh 2024 pas sasi alhamdulillah bisa bayar cabang katilu abi usaha di dia teh. Terus gitu mah teh. Naon anu ngadorong Akang pikeun mimitian usaha ieu? Kayak ngebanggakeun orang tua teh sareng usaha sendiri. Naon anu ngabedakeun ayam decelup ka Akang sareng pedagang ayam nu sanes? Upami nama anu sanes na saosna yang sasetan upami ada serupa ada banyak menu rasanya teh saus sade, saus keju, saus barbecue, saus teriyaki sama saus lada hitam. Kumaha Akang ngitung harga jual ayam decelup ieu? Satu piece-nya 12.000, kalau yang original 9, kalau yang pakai nasi 15 deh. Alhamdulillah tenuhun ya Kang nggo waktosna. Ya, sama-sama. Salam teh. Ayeuna sim kuring bade ngawanahkeun inuman tradisional anu dipopulerkeun deui kalayan cara anu langkung modern. Nyaeta teh poci tiis dina cup. Nalika disedot, karasa pisan raosna teh anu nyegerkeun dipadukeun sareng rasa anu anjeun pikaresep. Pasti ngaleungitkeun haus anu ngamumule. Teh poci tiis ideal kanggo dinikmati nalika nuju jalan-jalan. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Wilujeng siang Kang, hatur nuhun Kang waktosna kanggo wawancara ieu. Nuhun mangga. Kumaha damang dinten ayeuna? Alhamdulillah damang. Bade ngaros Kang. Nuhun mangga. Ti iraha Akang mimitian usaha teh poci ieu? Di tahun 2023. Naon anu ngadorong Akang pikeun mimitian usaha ieu?
Motivasi. Ngadorong karena suatu kebutuhan sih. Naon anu ngabedakeun teh poci sareng minuman nu sanesna? Nah, pami anu ngabedakeun teh poci sareng minuman nu sanes, jadi dina soal cita rasana itu beda. Kalau kebanyakan sebagian minuman itu kan ada yang pakai pemanisnya buatan atau pewarna buatan. Nah, kalau teh poci itu kan masih fresh, jadi dibikinnya langsung bertahan 5 jam. Jadi begitu 5 jam lebih itu langsung diganti lagi gitu. Jadi asli manisnya. Kumaha Akang? Sunda ya? Yes, terus habis. Kumaha Akang ngitung harga jual teh poci? Per cup teh. Jadi ini contohnya. Iya contohnya tah. Jadi sakap teh 5.000 gitu. Aya nu rasa-rasa oge nggak rasa model ieu cappuccino janten 8.000 gitu. Oh gitu. Mun atur nuhun ya Kang kanggo waktosna. Simkuring bade ngawanohkeun kue-kue tradisional anu ngagambarkeun jati diri urang salaku bangsa. Hargana oge umumna marenah, janten tiasa dinikmati ku sadaya kalangan. Kami yakin saatos nyobian sakali, anjeun bakal langsung ngaraoskeun deui keasihan kana kue tradisional. Wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam. Wilujeng siang, hatur nuhun kana waktosna kanggo wawancara ieu. Kumaha damang dinten ayeuna? Alhamdulillah. Bade naros Ibu. Ti iraha Ibu ngamimitian usaha aneka kue basah ieu. Udah berjalan setahun lebih. Naon anu ngadorong Ibu pikeun ngamimitian usaha ieu? Buat kebutuhan hari-hari, buat nambahin bantu suami. Naon anu ngabedakeun kue basah ieu sareng kue nu sanesna? Kue basah ini masuk ke tradisional ya. Kalau kue yang itu kan udah modern, kan jarang ya yang bikin tradisional. Tapi ini mah titipan semua. Ya, jadi UMKM ibu-ibu aja yang pada nitip. Kumaha Ibu ngitung harga jual aneka kue basah ieu? Itu harga jual sih dari sana misalkan paling ambil 500 lah dari keuntungan itunya aja. Satuannya gitu. Ya, per satunya diambil 500. Hiji deui paling Bu, sabaraha omset rata-rata Ibu per bulan? Per bulan? Kalau per bulan, per hari aja boleh? Boleh. Per hari itu kotor ya. Sebelum setor itu bisa nyampe 5 sampai 600. Nuhun Ibu kanggo waktosna. Sakitu anu tiasa kapihatur dina warta dinten ieu. Mugi-mugi aya manfaatna kanggo wargi-wargi sadayana. Simkuring bisa ngahaturkeun nuhun kanggo sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.